menuju sasarangan sareng komunitas ontel Satu Nusa. Karena sareng ketuana ya kurang taros. Sareng saha Kang? Mangga di jelaskeun aktivis Satu Nusa Kang Haton domisilinya di Desa Sangkan Urip, Kecamatan Katapang, Mimpi Hilir. Atau nuhun Kang. Nah, geningan ka kuping. Asli Sangkan Urip. Terusan anjeunna ketua Bandung Selatannya, Kang Tonnya. Bandung Selatan. Ayeuna mah mau ngobrol masalah komunitasna moal. Tapi ayeuna mah urang edukasi. Sim kuring teh apal, panginten rekan-rekan oge sih anu terang. Rupi-rupi sepeda, merek sepeda. Urang Bandungan. Nah, terutama nu ararantik. Urang Bandungan Pak Ketua ya Kang Oton ngajelaskeun hiji-hiji merek sepeda sareng produkna. Mangga. Sok Oton. Sok, gimana we heula lah bebas. Ieu tipikal jengkui produksian England, katawisna Hercules tipikal sport. Hercules sport. Di tahun 18 tilu genepan. 18 tilu genep. 18 tilu genep walah. Sabur 10 tahun nya. Ongna nya. Nah, itu produk ti Ieu produk England. England teh Inggris babang tadi. England teh lain lanean, lain Inggris. Terus mana deui Kang Oton? Ah iya. Ieu produk di Pola wastana gasile upami disebat populerna di Indonesia mah disebatkeun seri tilu. Buatan Belanda itu kan ya. Lain Belanda, Holland Holland tepan Holland Belanda sanes. Oh benar. Nanti tinggal penjajah ieu teh geuningan. Nu salajengna naon Kang Oton? Mangga. Jelaskeun. Anu produksi masalah kalian dina Holland, gasile aya oge di England, kita Inggris, kagunganana Philip. Perbentanan dina Holland sareng Inggris bentana soket bulat. Ini adalah Oh, janten ieu Lur. Perbentanana produk Holland sareng produk England. Dina ieu paintennya dina soketnya. Soketnya upami produk Holland mah lurus. Upami produk England mah dilekukeun. Tah. Pencerahan Lur. Mangga dilajeng deui Kang Oton. Ya manawi ya masih tim freestyle Satu Nusa. Oh, freestyle. Sepeda reol we lah. Mohon. Kamonesna lagi. Kamones. Iya. Jadi berarti siap. Salajengna ieu anu kanggo pribados mah istilahna cem-cemanana we lah. Cem-ceman. Jagoanana lah. Jagoanana anu neme katawis sareng kadataan ti pos di pusat teh yen Serpa produk Serpa Holland teh mung aya 2. Di Bangsal di Sangkan Urip. Mohon. Anu hijina neme penak teh aya di posisi Bandar Lampung. Wah. Aya 2 Lur. Merek Serpa mah se-Indonesia ngan aya 2. Nya produk England. Tahun sabaraha ieu kitu-kitu produk tahun sabaraha Kang Oton? Ieu teh upami dataan mah dina 18 20 dugi ka 2 genep. Waduh, geus saabad Lur. Saabad. Wah, tong nereskeun pangaos tong. Da moal diical. Anu jelas ieu se-Indonesia ngan aya 2. Merekna Serpa, produk England. Dan wantun istilahna kualitas sareng tepuji mah tos katawis enten ieu teh sanes pala stiker kengeng ngagaleuh tapi bentuk yen sepeda ieu tos dugi ka daerah-daerah tertentu. Tuh. Darawa, Leres. Jawa Timur. Jadi ieu teh stiker teh aya hartosnya Kang Otonnya. Tos ngahadiran kana event-event panginten se-Indonesia.
Alhamdulillah. Dilajeng Pak Oton. Iya naon iya. Beda ya. Nah, Kanggo sejarahna RI mah kanggo pribadi dina kasebatna sepeda Hercules. Nanging ieu benten dina tipikal, ieu mah tipikal Damas. Dames. Upami tipikal anu dianggo ku Bapak Proklamator RI Ku Bung Karno. Bung Karno nyata tipikal Hercules King. Tapi tipe Heron gitu. Makanya aya suatu keunggulan kenapa bangsa Indonesia merasa bangga pakai Hercules. Karena apa ya? Dianggap proklamator. Ieu teh berarti Hercules teh produk Inggris, England teh alur. Tahun sabaraha? Ieu Hercules di dama mulai tahun 1822. Tuh, lur. Ka tahun 18. 100 tahunan, lur. 100 tahunan. Saabad. Masih aya alhamdulillah. Anu gaduhna rekan-rekan di komunitas ontel Satu Nusa Sangkan Urip Bansel. Lajeng. Ayo ieu. Kang Oton. Ieu naon ieu? Salajengna teh Asia rupina nama. Asia. Aya kuning oge, Oh. kuning oge Mali di Surabaya oge kantos sanes produksi tapi ngeset. Ngeset. Mana sebatna teh manufaktur. CKD. Aya Jadi merek mah tetap merek luar di Tiongkok. Di Tiongkok merek Phoenix RRC baheula mah. Tapi tetap kualitas baheula lain jiga ayeuna, lur. Kualitas baheula pasti beusina oge beda. Cobian we gegel lah. Lah salajengna Mang Oton. aya Gazelle. Nah, gazelle. Aya nu katawis mah Orsinilan aya di 70 dugi ka 85%. Oh, sinilan cenah lur. Ieu teh berarti gazelle teh tadi teh produk Holland. Hasil ya. Ieu teh kinten-kinten sekitar tahun sabaraha Pak Oton? Ieu teh di 1848 1804 katawis dina nomor serina nama. berarti ieu mah sekitar zaman kamardekaan lur. Kemerdekaan. Saumur lah jeung Babang. Hiji dua jeung Babang. Salajengna Pak Ketua. Salajengna ieu aya ti Holland oge. Nah, anu ti Holland. Produk sapertos Pongers gitu. Nah, merekna ieu lur. Merekna ieu Pongers. Pongers produk Holland oge. Ieu gaduh sababaraha hiji tipikal. Alasan ieu manu dibantun itu D60. Tipikal sport anu seueur di hunting gitu. Oh, nu seueur di pilarian. Oh, gitu. Kategori juara kasebat. Waduh, mantap. Berarti lain Jabar Hungkul juara. Ontel juara, lur. Lajeng, Ketua. Kapal dieu aya di wae. Nah. Naon ieu teh cenah? Ieu teh kasebatanna masih keneh naonnya Asia. Flying pigeon teh gitu. Flying pigeon? Mohon kategorina kategori Asia. Asia. Karena indukna kepungkur jajahan Asia teh di Inggris, janten indukna karupanina kana ini. Terus ieu nateanya soket nateanya seperti produk Holland, England. Dilegungkeun. Tapi da ieu ge panginten sami, beusi nama tegasnya ketuanya. Ya, lajeng salajengna Pak Ketua. Aya deui ieu rally. Rally anu sertifikal sareng rambar oge sih. Nama rally janten upami ieu mah usaha keluarga gitunya. Usaha keluarga leres. Rally teh buatan Inggris oge. Tahun sabaraha? Inggris sarosna Inggris mulainya di langkung kirang di 800 sarosna. Pendiri Berarti pertama di abad 17. Kategori namung dataan mah tergantung di bagian nomor seri rupina. Laras. Nganu jelas ieu ge yuswana geus langkung ti 70 tahun lah intina mah kitu. Saumur lah jeung Indonesia mah meureun merdeka kitu lur. Yo salajengna Pak Oton. Salajengna ieu sami oge Hercules. Oh iya Hercules saperti tadi mung bentena naon sareng tadi ye? Bentena ieu tipikal. Oh, tipikal. Modelna apa intinya? Damas. Dames. Hari ieu naon ieu terakhir ye?
Iya Rambler ya Pak. Sami bagian dino Inggris. Inggris oge. Lamrel. Rambler. Tah ieu nu aya panginten Lur, anu aya di dieu sakitu tapi seueur keneh panginten merek-merek sepeda ontel anu istilahna mah nu mendunia nu ti zaman kapungkur keneh sajabi teh panginten aya deui merek Aya merek Simplex, Simplex, aya Batapus. Seueur deui lah nu sanesna panginten. Ke kapayun lah di episode anu salajengna ku Kang Oton ketua ontel Satu Nusa baris di pedar deui kanggo edukasi urang sadayana. Intina urang anu terang supados terang ke ku Kang Oton baris didugikeun dijelaskeun edukasi jeung urang pembelajaran jeung urang tentang sepeda ontel. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Merdeka!